duit teh 10.000. Jeung naon ya? Jeung meuli bensin, Bun. Bensin? Lain bensin aya ya di jero? Bensin urut sak gitu, Bun. Aduh ti nyaho bunda ge. Kedeng ge bunda nyokot lanya ka jero. Iya ya bensina. Atuh lain bensin eta, Bun, tapi bensin motor. Naon bensin kos itu. Emang jeung naon bensin motor ya? Atuh jeung belajar motor, Bun, aya jeung Sinopal. Motor. Aya anak belajar motor gitu. Heeh, anak belajar motor, Bun. Dih, aki-aki ge. Loba lagah yang belajar motor segala. Emang kunaon gitu, Bun? Ke amun ayah bisa mau motor, ke bunda mun gabut, ke mau motoran jeung ayah. Atuh bisa mau motor ge, pan urang mah teu boga motor meureun ya. Atuh belajar be heula, Bun. Soal motor mah gampang. Jalo batu di dealer Haji Deng. Hih, boga duit ge henteu. Geus lah ulah. Kalau mun saya bisa bawa motor mah, ulin bae ka janda lamun malam minggu. Atuh moal lah, Bun. Menyangan jang ka janda. Wow. Bahaya aing lah. Oh, geus lah. Mana isi Aminnya? Ngomong belajar motor. Terus 2 jam main nang gua, nu datang kan bae lah. Anyok cara naon mending ulin ka si Egi. Woi, Nopal, udah kemana sih ya? Ngabongan aing bae. Ngomong mandek ngajarekeun aing mah motor, orang kan udah ulin kemana sih ya? Pepes orai. Aing nangguan sia di 2 jam. Sia malah tuh datang. Nu bener sih ya? Bener. Bohong. Sudah mau ngomong sia, bisa dibawa ke kanebo ku bibirna aja. Eta sia. Saya lah ke lapangan. Kok ke lapangan sih? Cenah belajar motor. Atuh om meureun, belajar motor di lapangan. Lain. Di mana? Kandang kebo. Pelongo. Weh, saya. Kemet. Pan sia ngaranna bapak aing bae jeung. Sia ge sarwana. Sia ti heula. Aing pira ku cing bae bapak aing daranan. Ning duakeun lah bapak jeung bapak aing. Atuh mending sia jeung aing ge. Bahayu aing mah. Cek, injak. Injak. Ngaran aing bapak aing bae. Aduh. Itu budak kunaon sih raributan? Isa kunaon sih dak? Geus ngeledege kalah ribut. Eta da si Egi nya ngaranan kolot aing da. Kemet. Tuh le. Sia dong budak letik amat sih dak. Telagaan pakai mawa-mawa kolot segala. Teuing da aing meresep kasih pahami. Ambekan soalna jelemana. Tuh kan. Tadi ge da, pira aku bapak aing dititahkeun duel jeung bapak nyana. Emang da bapak aing kotok gitu. Atau mending be nyana nu duel jeung aing. Atuh ayu. Geus. Woi. Besing dibijakeun ka RT saku yang daek. Atuh lah da. Geus makana mending saya minta hampura duaan. Geraan minta hampura. Daek dibijakeun ka RT ha? Gerak. Tah. Tuh da. Tikasin da. Ikhlas. Tah lamun kitu kan aing resep neuleuna sararia akur duaan. Geus lah enak baliknya. Ulah ribut deui nya. Oh da. Ulah dibijakeun ka RT-nya. Udah ulah. Ulah. Atuh mangkana sih minta maaf nu bener. Segar sia. Kemen. Ya ku sia gas lalaunan tah. Ieu rem yo, ieu rem hareup, ieu rem tukang. Hari ieu tombolna anta. Ieu starter, ieu lampu, ieu sen yo. Oh, geus ge, saya tangguan di dieu nya aing nyoba. Oh geus segala itu. Ulah poho isian bensin, bensinan eta. Aduh. Aing tuh boga duit deh di meuli bensin. Geus Bal, tenangnya. Geus segala itu. Nah. Bal, cakal Bal, sieun. Geus segala bisa, ayo. Bal. Ayo bismillah be Gira. Gira melintir. Mau bisa-bisa lah mun jangan kena.
Nah, eta bisa tak sia ta. Tah. Nah, terus ke ditu terus. Nah. Tutut. Woi, aja. Hei, Egi, siap naon? Amin, jangan amat sia. Dek nubruk aing sia hampir bae aing paeh ku sia ditubruk. Si Amin ka mana nya? Jam saki can balik kene bae teh budak. Apa balik ka mana gitu? Tapi aing buka pirasa tong ngeunahkeun ye. Ah, coba ku intangeun ka mana ah. Alda, Naon, Pal? Sieun yang salah kisian teu? Ti nyaho aja, Pal. Tadi si manehna minta duit ka aing, jeung beli bensin cenah. Jam manehna anak belajar motor ka sia. Tapi kok itu dibere. Terus mana ngabur ke mana, Ba? Aduh. Mainan tanya kalau duit dah. Aduh, henteu lah. Aduh. Mogok itunya. Mogok. Hah? Geus da. Anjing nangan si Amin heula nya. Hau geus atuh, Pal. Teangannya selaki aing bisa leungit. Gimana Si Amin kemana adinya? nah bisa bodo amat lah jadinya beng guys. Si Amin. Min. Motor aing. Aduh, motor aing ngalecetan nih mah. Ari saya kena naon jadi dia. Aing raga tolongan aing mah. Geus motor li hiji na aing. Adi ge bantuan ye. Cokok ke dulu na ye. Woi, Min, dia amat Min, udah. Cabut lalahunan. Beuh, aing nyeri, Pal. Cukup aing nyeri. Aduh, aing kepala rotong. Awas jangan setan. Awas setan. Bunda, nyeri. Aduh. Entar naon kan? Nyeri aing, Pal. Juga aing. Aing mah teu nanya sia, nanya ge ye, motor aing. Tasya, woi dah. Woi dah kemana woi? Antar ke aing balik ya. Cuma aing nyeri ya. Aing tuh bisa balik, Pak. Sebelah yang diantar, kan dia antar mana lah yuk. Dia gotong bae. Bunda. Ayo dibalik mau. Aduh saya. Awas itu kagok kan lagi. Ayo cek lantai. Aku nya batu. Ayo gerak. Baik. Kunaon dah selaki aing? Aya bae. Ieu kunaon si Dako bisa kos kieu? Aing tadi nyeuleuh mah. Mana ngusruk make motor aing. Tah, sancan aya aing si Egi. Coba Egi jelaskeun ka si Alda tah. Jadi kieu da, aing ke Rempang ye. Ngeus Amin mah motor tah, kencang bae oyak-oyakeun kita. Haju bae kieu. Pas aing kieu, tah mana geus nyusruk kagot. Oh, kitu Gi ceritana. Heeh da, kitu. Sia jeung nopal. Gugus lagi aing karek belajar motor. Kalau manehna di ditah mau sorangan. Tu mantak bae ngusruk. Henteu bae meh nambo Dharma. Motor mah loba di dealer, tapi selaki aing mah eueung di hiji-hijina. Atuh kumaha deui jing da. Ja poe apes mau di kalender. Terus kumaha selaki aing? Geus da, Gi. Mending ku ari taekeun ka motor bawa ka rumah sakit ayo. Rumah sakit mana, Pal? Rumah sakit jiwa bae kumaha? Kelakuan nah geus gotong ka nya batu ya. Serangan siang saya Ayo geus ngilu si Alda nya. Gotong tah aing naik motor.